tepang deui sareng dina catur Sarbon misteri. Ayeuna urang benar saranges nu judulna nu jajab wanci sarepna rek kacipta pendi esye citra warga nu tos dimuat dina majalah Sunda Mangle nomor 2338 nomendal 1 September 2011 kalayan dipinot catur kubah arga mangayangakeun ulah lali kunci heula panto milih aya bangsat. Ih, akang mah bade wangsul ayeuna bae nya, kok teh kanyentin. Kabogoh nyosok jero bebeureuh deudeuh halon da bisi nyigeung hatena. Ye, ngomong diangurikeun si ama, tembalna kareret ngajang dilek. Tapi teu burung imut basa padu teu-teu teuing nu kasabaraha kalina. Berat sanyana mah ngedalkeun dek buru-buru amitan teh. Nya berat ku imutna sudah mesa bulan campleng teh patepung lawung pamprok jonghok jeung manehna teh teu ari ku balas kuli sanes ku kitu nyi kahiji kedah sasadagian kaduana kedah mios enjing-enjing da tebih katiluna nu gaduh bumi ngomat-ngomatan ulah teu kaditu saurna kaopat kebat ngomong teh dipegat ku manehna emut mae ka urang Cibuluhnya cangilek deui it nanaon teh apan tos aya nyai moal nyami dua hate lain bobohong anda jeung sanyana isukan teh kudu mudun ka Cibuluh marengsekeun pagawean ngaji muhun kulem bae di dieu da moal nanaon sugan pokna deui bangunna langsa dek ditinggalkeun teh sarua kuring ge diandeg kitu puguh bae nurutkeun nafsu mah atuh kacida terus sare sagebrung ngacapkeun ka sono moal dikukumaha ku kolotna oge da calon pamajikaneun ieu tapi mangsa harita kitu peta teh lampah nirca kacida panyaramna cukup ku pamali nu matak ginggiapeun angot de embohanku haram jeung panasna seuneu neraka atawa silip sinir bisi pacampur getih kapan bapa palayeun penak tadi teh talata pami aya si aa wayahna andeg bapa aya badamikeun kitu saurna teh a puguh bae kuring bati bingung digugu kahayangna pagawean bangkar teu digugu sok sieun teu kabiruyungan metik imutna ari kudu balik peuting sasoranganan ngadeplik ti Cikari lembur entin ka Ciraut lembur kuring boga kacida lain hoream lembangna eta urang toangan gadong toangan Cigadongna urang lembur magis pada apa dongeng gereungna toangan gadong pangkuna lebah pangkawan picung sanyana lain leuweung pangkeponan biasa ngan kakayuna cara rangkung badag pasang langjing sabangsaning awi ti awi tali gomong haur tepi ka awi surat lebah pengkolan pisan aya tangkal picung nu dahana nyelodor muntasan jalan tonggoro ti peuting ti beurang ge karasa geuman matak sing sariak bulu punduk pangaruh hieum dangdaunan lebah pasirna pajaratan ngajajar
sok ayan ucang angge nadahana mun nyolodor teh euy ceuk Kang Mamat cenah manehna sorangan kungsi ngawenehankeun nu keur ucang angge teh banding kusieun balik nyaba kapoekan teu bisa ngalengkah deh kah asa dipaku pokna demi ceuk Kang Ato mah ngawenehan aya nu ngabinging ceurik euriheun bangun kana nyerian sudah deui ini tiritan orang tongan siga dong peting-peting euy pajah teh siga nu modalkeun pacaduan ngan teu bae nyebutkeun keur 7 turunan mah loba-loba deui omongan cilemak ngeun anggo gerangna tongan gadong teh temahna kuring baki bingung nyaa antosan heula wios mulia rada wengi ge tieun ngagebahkeun lamunan reet kuring kana arloji nu naplok na leungeun kenca geus tabuh opat di luar katangan angkeup ku pihujaneun malah diemohan ku suara guludung pati celeger ari bapana can mol-mol kene can mol-mol kene wangtosna mitra saeb sinot satur sarengis ulang geus heula dugi ka dieu manawi pareng dilajengkeun deui sarino kaduananya permios